Jadi ulah kieu ulah ayeuna memeh teu boga mah getol ngaji getol ka masjid. Ari geus boga pet salat pet ka masjid pet ngaji tah eta dunia teu manis ta dunia. Dunia jadi panghalang, dunia jadi panghalang kana ibadah ka Gusti Allah. Guruna mah dek minta pandaran mah biasa. Sok gogoakan di mana teu boga, sok jempling di mana aya urang mah nya. Pandengekan urang ngadoa ge bakal. Teu manaweng lagi setengah jam kalau teh menta teh nya. Di mana urang can boga. Di mana geus boga panongeng sageuling sakelila geus teu sedila, dilateuing nongeng teh dilateuing ngadoa teh. Lantaran geus aya. Justru urang teh kudu daek. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la hadi illa bayani mahizir rasadi ar-rabban wa rasana samsal bayani bisudri maulana summa salatu alaihi wa sallam mahadin bisudri aisyati al-diniyya ala nabiyyil hadil hadi azzali kulinati bidwadi Muhammadin sayyidi khalqillahi wa nabiyyin jidati sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nakishu fi awqi afala yaqilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijad dunya bil mali wa ijad akhirah bisilahil a'mali. Allahumma rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi jibna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puja syukur sanjung Allah Subhanahu wa taala. Syukur tina sagala rutin kalina nikmat dikawin nikmat pangalina kalimat anu pangalina. Dan kami syukur ka Allah tina nikmat iman sareng nikmat Islam. Anu mudah-mudahan kita dua kenikmatan dan sababiah kurang sadaya saling nadi pangawasan kalabat kana golongan jalmi dimana tilar-tilar dunia nyanak iman Islam anu sampurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam salamna Allah salamina terlimpah tercurah ka junjungan urang sadaya Nabi wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'in kuduli kawalan sadaya anu mudah-mudahan urang sadaya diangkat sekaligus bisa panten dunia terutama bisa patuh majakan di nanti kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sepanjang ahli rotinan pangawasan dalam satu anu ibadah dihormat anu insyaallah pada muliakeun. Alhamdulillah di kesempatan di waktu urang sadaya biasa patepung lauk, biasa pamrih nyongok, biasa musafahah sekaligus berjamaah mujalasah di lebetin masjid anu tampas sadayana sami sarapan satujuan yang ridho rahmat Allah, yang maghfirah ti Allah sarta hayang kalabat hamba Allah anu dibekeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ka Allah urang sadaya biasa ngagunakeun ngamanfaatkeun sagala rupi anu dipasikeun ka Allah ka urang sadaya dikawin ngagunakeun kasehatan urang, ngagunakeun kasempatan urang, kasalasian urang, terutama syukur ka Allah urang sadaya kesempatan biasa ngagunakeun yuswa urang sadaya geseran yuswa ka Allah urang dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yuswa urang dugi keneh kana malam Sabtu ieu anu laras-laras ieu pada belahan ieu garapan jadi kewajiban kapaduan ti Allah Subhanahu wa taala anu
tiasa ngajadikeun leres panjang umur urang sadaya. Mudah-mudahan panjang umur sinareng getol ibadah amin ya Allah rabbal alamin, sarta sehat jiwa sinareng raga ge cing sehat dina ibadah ka Allah. Ini jelas ayat Al-Qur'an surat Yasin mulieun wa man nu'ammirhu nunakisu fi khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu yang sahaja man nu'ammirhu anu namahan kaula umur eta jalma nunakisu maka bakal ngabalikeun kaula ka eta jalma. Urang sadaya ku Allah teh ditamahan terus umur urang hitungan namahan jatah urangan urang teh nya ketangan manamahan 60 40 4 hiji 50 5 hiji itu saya namahan justru namahan hitungan ngirangan bagian gitu. Jatah urang teh semakin bertambah umur urang semakin ngirangan jatah urang hidup di alam dunia. Nunakisu Allah teh bakal dikembalikeun di urang teh dikembalikan teh dina fi khalqi dina diciptakeunana dina asal kuat urang teh jadi moal kuat dina asal jagjag urang teh jadi moal jagjag dina asal sehat urang teh moal anger sehat gitu. Urang hijrah ke alam dunia keur ngora kana disebut aya musim horok keneh anak-anak aya remaja ya. Aya beureun aya nu geus remako nya remaja kolot penetaran sekarang geus remako anu tangtos beren geseran orang timiti anak-anak orang kali tapi ka urang beren pemuda bujang tapi kana ieu waktos panganten geus sepuh tangtos kakiatan oge teu anger kakuatan ge teu anger biasana mah baheula kareda ngora keneh mah kuat gitu kuat nanggung teh sekian kilo malah kuat sakintal beuki dia teh begitu kuat ya. Kalau tadi panjangkan Yusuf dikembalikan kalau asana kuat teh bakal jadi teu kuat teh. Dina asana urang teh baheula mah jag-jag keneh. Ene mah geus teu jag-jag. Baheula mah kuat dina barang tuang oge nu teu as oge pan geus sepuh ge mah teu pati kuat teh. Teu pati kuat moal anu taharuas teh. Berarti yakin urang ku Allah ditambah umur ku Allah teh urang sadayana moal anger jagjagna, moal anger kuatna, jeung moal anger sehatna. Jadi apalah yakin maksud Allah. Eta kudu jadi contoh, kudu jadi pepeling kana jeung kabeh bahwa orang hidup di alam dunia ieu teh moal anger salilana model kieu gitu. Moal anger salilana jagjag, matak lamun urang kabeneran jalmi anu jagjag, jalmi anu kuat, ulah polontong ku anu urang boga kakuatan. Sotak saeutik takol batur teh. Sudah taking teungeul batur teh awal akhir urang bakal kolot kan kudu diteungeul ku urang teh didaguan kolot teh cek kudu diteungeul ku urang teh cek budak teh daguan siap ku aing geus kolot dicek cek geus kolot teh urang geus kolot terus aya kakuatan urang geus kolot moal aya kagagahan geus moal aya jadi moal aya jalmi samakin kolot semakin gagah moal beuki kolot beuki kuat moal justru beuki kolot teh beuki ripuh beuki ropoh beuki teu kuat malah pan urang teh ini ka masjid mah geus kakuatan keur nu ngora teu kuateun keur kolot ka masjid mah tapi teu pati teu kuateun ya hadirna teh teh salah salios ti Allah Subhanahu wa taala yuswa urang dipanjangkeun ku Allah yuswa urang ditambahan ku Allah justru geseran urang yuswa ti Allah teh beuki urangan gitu jatah urang beuki urangan. Mudah-mudahan puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala waina yuswa urang dina kesempatan istilahna etangan manambahan hitungan mah yuswa urang teh nambahan tapi jatah mah insyaallah urang teh urangan jatah urang-urangan aya di alam dunia maka alhamdulillah semakin urangan jatah urang yang di alam dunia urang getol ibadah urang masih kana tiasa ngalangkakeun dua sampean hadir ka masjid hadir ka pangaosan ieu salah sawios amal ya anu bakal ngajuikeun kana ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala bahasana amalin yudhiluna jannah ieu teh hiji amal hiji pagawean anu bakal ngalebetkeun urang sadena ka surgana Gusti Allah jeung ieu amal teh bakal yuba iduni aninar ieu amal urang ayeuna teh bakal ngajadikeun sababiyah tebih
tina amal tina neraka jahanamna Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang puji syukur ka Allah masih kena kiat ngalangkah kedua sampean. Dari urang sadayana digujrakeun ka alam dunia, diijadkeun ku Allah, diimdadkeun ku Allah, tujuanana tertera dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah nyiptakeun jin jeung manusia, urang diciptakeun ku Allah ka alam dunia ieu teh pikeun ibadah, pikeun ibadah ka Allah. Maka setiap langkah, setiap ucapan, setiap patekadan kudu jadi ibadah supaya leres orang diciptakeun ku Allah teh leres jadi hamba Allah, anu leres eta hamba Allah teh aya dina ridho rahmat Allah, dugi kana terminal ridho rahmat Allah disebut surga Allah Subhanahu wa taala ku ngalaksanakeun ibadah anu ieu ibadah teh mangpikeun kewajiban urang sebagai hamba Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan ya garapan ya pada malam ya kewajiban dilaksanakeun urang sadaya jadi amal ibadah anu makbul anu mabrur di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana deras dina hanca kitab Nasaihul Ibad dugi kana maqalah anu nomor 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu ari maqalah anu nomor 4 an Umar radhiyallahu an katampiti Umar radhiyallahu an nukila dirakeun an Syekh Abdul Muti Asamlawi. Jadi Umar ieu maqalah anu nomor 4 teh katampina ti Umar radhiyallahu an. Saya Umar teh salah salios ayeuna khulafaur rasyidin, sahabat Kangjeng Nabi sekaligus penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab. Sar Umar lamun dipilari dina kisah Umar ditaros malaikat Jibril alaihi salam anana biasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka malaikat Jibril. Naros tina sibli hasanati Umar. Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril alaihissalam tina sipatan atanapi pangayana kasayan Umar. Jibril sorayana Kangjeng Nabi cing kuring hayang nyaho hayang apal sakumaha kasayan Umar bin Khattab penurut pandangan Allah sinareng salira sebagai malaikat Jibril alaihissalam ditaros Pak sipatan kasayanana Umar bin Khattab. Diwalar ku malaikat Jibril qala law kanatil biharu midadan wasajaru aklaman lama hadartuha. Sareng malaikat Jibril Muhammad lamun anjeun hayang apel kasayan ayeuna Umar bin Khattab law kanat lamun aya naon al biharu cai lautan midadan dijieun mangsina wasajaru jeung tatangkalan aklaman dijieun kolamna lama hador tuha mangka moal bisa ngitung kasayan Umar bin Khattab luar biasa amal Umar bin Khattab seueur sehinggakeun lamun cai laut dijieun mangsina lamun tatangkalan dijieun pulpena moal sanggup nyatetkeun kasayan Umar bin Khattab. Saterasna keur Kangjeng Nabi sibli hasanati Abi Bakar ayeuna geus terang kaula kasayan ayeuna Umar cing kumaha kasayan Abi Bakar. Saur kang malaikat Jibril asru hasanah ayeuna Umar hasanatu min hasanati Abi Bakar. Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Jadi istilahna bertingkat gitu antara kasayan Umar sareng Abu Bakar ya. Salah sawios riwayat kisah kasayan Umar bin Khattab sehinggakeun khulafaur rasyidin perlu diturutan di urang sadaya setiap jejak langkahna bae di urang sebagai atba tabiin mengikuti sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngajurus sadayana ka khulafaur rasyidin bae dina mazhab bin Abah anu opat teh ya keur nyipatan kasayan Umar bin Khattab. Lamun urang sigana ditaros gitu cing Jibril hayang apa sifatan kasayan umat kaula atana pisah si anu tinggal kumaha jawaban Jibril sigananya sigana mah geus teu kacatet gitu dina wajah sabab eueuh kalusanana eueuh amaliyah kasayan ibadah ka Gusti Allah. Mantap alhamdulillah urang sadaya calikna dia pangaosan ieu ngajadikeun sifatan kasayan urang di hadapan Allah.
Dina waktu orang jaga di hadapan Allah ditaros ku Allah Subhanahu wa taala oleh malaikatna. Naon kasayan mana hidup di alam dunia? Yakin jawaban urang. Abdi pernah calik di pengawasan malam Sabtu. Abdi pernah berjamaah di malam Sabtu. Ieu amalia anu bakal ngajadikeun pertanggungjawaban urang hujjah jaga di hadapan Allah lantaran urang teh jaga ditaros. Umur urang seep dipake naon? Rezeki urang ngarahna dipake geus meunang dipake naon? Terus sagala rupi nu digarap di pidamal urang bakal ditaroskeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tasaur Umar dina maqalah anu nomor 4 saur Umar ijud dunia bil mali wa ijul akhirah bisolihil amali. Ya ngadaukeun Sayyidina Umar keur pepeling ka urang sadayana ijud dunia ari kamuliaan dunia teh bil mali kalawan harta. Jadi muliana dunia teh ku ayana harta. Harta loba mulia di alam dunia. Pangkatna luhur, jabatanna tinggi, mulia hidup di alam dunia. Jadi muliana dunia mah ku loba duit begitu kasarna mah. Mulia dunia mah ku loba harta. Pangkarasa ku urang oge nya. Di mana urang ku loba duitna pan ngalengkah ge gagah ngalengkah ge nya. Langkah gagah ngalengkah. Pan leumpang ge semudangah keur loba duit mah nya ngalengkah ge. Tapi orang dina waktu orang teu boga duit pancek bahasana sakokoleangan aing mah leumpang teh nya. Nakunaon teu boga duit. Jadi dina leumpang ge sarampe olah teu boga duit mah gitu. Duniaan mah nya beda urang keur loba duit, keur loba dunia. Dina langkah ge urang katingali gagah. Matak jalma tingali we pesakna merekis gagah leumpangna. Lamun jelema pesakna kosong gagah eta mah umaing nu kitu mah. Duit teu boga umaing nya. Dari muliana dunia mah kurana harta banda dunia mulia dalam dunia gagah jelema di alam dunia. Lamun jelema hidup di alam dunia nak loba duit loba harta nak loba harta banda nak mulia hidup di alam dunia. Ieu mah kamuliaan di alam dunia. Mata lamun urang aya mulia di alam dunia cing lobaane duitna cing lobaane hartana mulia di alam dunia. Ngan kamuliaan dunia moal bisa ngajamin mulia jaga di alam akhirat. Ieu nu dicarioskeun teh mulia dunia. Jadi mulia dunia mah ku harta banda dina sapalin hadis menurut Imam Ahmad nah inna ahsaba ahli dunia hadal mal. Saanyana giningna ahli dunia teh ku harta. Gining hirup di alam dunia lamun hartana loba, jabatana tinggi, gajina gede, sagala aya. Eta kahirupan di dunia gagah. Malah dina sapalina katerangan mah adunia hulwatun khadiratun. Ari dunia teh amis, khadiratun hejo, amis hejo gitu nya. Keur amis teh hejo nemplok ujat. Jadi dunia teh dicontohkeun ku ulama, ku Imam Abaihaqi, adunia teh hulwatun, manis dunia teh. Tak loba jelema anu pasea ku perkara dunia dan parebut anu amis gitu. Pasea tika parebut jabatan, parebut sagala rupina. Geus teu eureun Pak ngaberitakeun. Jalmi anu maseakeun perkara dunia. Hulwatun dunia teh manis, mentak pantes jadi pasea. Dalamun pahit mah mentak pasea dunia teh. Damal hayangan pas patrawali mah pana dunia. Kabeh ge meureun teu ngaraliwas mamaleke. Kulantaran manis, amis dunia teh. Khadratun hejo deui pikabitaheun Pak. Barang kan nyalin nu hejo mah sok rada malotot beda jeung anu belel nya. Nyalin nu hejo kan beda. Nu hejo na komor rada loba masa beungeut nu hejo na teh nya. Lain hejo anu nu nol na 3 siki ieu nu loba nolna nya. Hejo. Dunia teh manis jeung hejo. Manik tasaba pihamalan sajalmi anu ngasab di alam dunia malan kalawan harta min hillihi terus ngasabna teh tina perkara anu halal. Usahana teh tina jalan anu halal nu diparentahkeun kalau jeung rasulna wa anfaqahu fi haqqihi terus eta jalma ngainfaqkeun hartana teh dina jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Boga harta hasil halal, hasil usaha halal geus boga diinfaqkeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti asabahu Allahu alaihi. Maka bakal ngaganjar Allah ka eta jalma kusabab usahana halal, ladang usahana diinfaqkeun wa awzadahu jannatahu
teras eta Allah bakal ngajadikeun wa aradahu bakal ngadugikeun eta harta anu halal anu diinpakeun kana janemi ka Allah bakal nuntun mawa eta jalma jannatahu kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Ieu manis dunia. Jadi dunia bisa manis, dunia ngemplo hejo kacida teh lamun ngasabna tina jalan anu halal geus meunang diinpakeun kana anu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna mangka eta dunia bisa mawa ka eta jalma lebet ka surgana Gusti Allah. Infak sedekah jariyah teh. Jadi sedekah jariyah teh apa? Sedekatun jariyatun sedekah anu ngalir di mana urang tilat di alam dunia harta nu boga hadang halal diinfakkeun. Sedengkeun ari infak pan ari infak mah teu ngukur nisab ya, beda jeung zakat. Lamun zakat mah lamun geus nisab wajib ngaluarkeun hukumna ge wajib zakat mah. Malah dina zakat mah kuduna ge dibejakeun zakat mah nya. Ieu kuring boga emas sakarung zakatna sekian kuduna kitu dina zakat mah. Dibejakeun da bisi jadi fitnah cek tatangga urang saya mah koh beunghar tapi tara zakat cenanya padahal osok zakat mah tak dina katerangane zakat mah kudu dibeja-beja lain dibeja-beja ria lain beda jeung infak ari infak mah kudu mire nu katuh urang apaleun anu kenca dina wajah sabah infak mah teu aya nisab harta sakumaha bae infak anggar kudu gitu harta loba infakan jangan sakedik infak kaluarkeun naon sabab cek di dia dunia bisa manis jeung karanting ngemplo hejo teh lamun dunia meunangna diinfakkeun kana jalan nepi ka ridho ku Gusti eta dunia bisa mawa ka urang sadaya lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala manis ta dunia teh hejo ta dunia teh anu saterata wa manik tasaba piha sajami anu ngasab di dunia teh malan min ghairi hillihi ngasabna teh usahana teh tina dunia tina perkara anu teu halal perkara diharamkeun ku Gusti Allah wa anfaqu bi ghairi haqqihi teras diinfakkeun teh kana jalan nu teu pikaridho ku Gusti Allah ahallahu Allahu darul hawan mangka ta Allah bakal ngasupkeun ka eta jalma darul hawan kana desa na kahinaan disebut neraka Allah Subhanahu wa taala waruba musawasin bil malillah wa rasulih lahunar yaumal kiamah loba jelema anu harta dagiana loba pangkatna luhur hartana loba eta jalmi lebet ka neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia teu manis lamun eta dunia ngarah lain tina perkara anu halal. Dunia teu manis lamun eta dunia teu diinfakkeun kana perkara diparentahkeun ku Allah sareng Rasulna. Saenggakeun loba jelema anu cilaka ku duniana, loba jelema anu cilaka ku harta benda dunia lamun eta duniana teu bisa jadi sarana ibadah ka Gusti Allah. Jadi semakin hartana loba, duniana lega, kudu ulah kudu leuwih getol ibadah ka Allah. Jadi ulah kieu ulah ayeuna memeh teu boga mah getol ngaji getol ka masjid. Ari geus boga pet salat pes ka masjid pet ngaji tah eta dunia teu manis ta dunia. Dunia jadi panghalang, dunia jadi panghalang kana ibadah ka Gusti Allah. Kuduna mah dek minta panadara mah biasa. Sok gogoakan di mana teu boga, sok jempling di mana aya urang mah nya. Pandengekan urang ngadoa ge bakal. Teu manaweng age setengah jam kalau teh menta teh nya. Di mana urang can boga, di mana geus boga pan nongeng sakalilan geus teu lila deui nongeng teh lila deui ngadoa teh lantaran geus aya. Justru urang teh kudu daek nganoeng ngadoa ka Allah teh di mana urang keur aya. Ya, keur aya kudu daek ngadoa, daek ngaji, daek santai keur aya. Da boga keur teu aya mah urang teh yakin letak sor ka Rasul. Ayeuna malaikat Jibril di mana urang keur aya daek ngadoa, keur aya daek menta cek malaikat Jibril dikersakeun teh urang jaga teu aya teu boga keur aya urang getol ibadah di mana urang teu aya ge daek ibadah cek malaikat Jibril kuring nyaho ieu ka sora jelema ieu jelema baheula di duniana keur getol ibadahna keur loba duniana getol ibadahna pas datang ujian ti Allah kurang dina masalah duniana kurang dina masalah rezekina cek malaikat Jibril ieu jalmi kaula nyaho jalmi baheulana ge da getol keur bogana suga di mana ayeuna teu ayana ge aya dina ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada jalmi keur teu boga getol geus boga jadi kedul tah eta cilaka ya geus boga menjadi kedul. Nah saterasna para jamaah sadayana dina salian teh eta dunia
mulyana orang hidup di alam dunia teh ku ayana harta banda. Mulia jalmina diram di alam dunia lamun harta banda na loba. Mulia jalma hirup di alam dunia lamun loba duitna loba harta bandana. Tapi sawina sareng Umar bin Khattab wa ijul akhirah ari mulyana akhirat mah bisolihil a'mali ku sae amal urang ayeuna. Jadi mulyana akhirat teh lain ku dunia. Justru mulyana akhirat mah ku amal saleh. Urang boga dunia dipake amal saleh eta jadi kamuliaan urang jaga di alam akhirat. Jadi lamun urang hayang mulia jaga di alam akhirat, hayang beunang dina rahmat Allah Subhanahu wa taala jadikeun ieu dunia anu dimiliki ku urang teu mitius urang sehat urang kasempatan urang dipakai ibadah ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang meraih kebahagiaan jaga di alam akhirat. Bagi Allah Subhanahu wa taala jadi bahasana jadi mulyana urang hidup di alam dunia. Allah di alam dunia moal ningali rupana, Allah moal ningali turunanana, Allah moal ningali jabatanana, tapi ditinggal Allah kateli ku Allah mah taqwana. Dina sapalina hadis anu kata miti Abidar anna nabiya sana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngado Kangjeng Nabi lahu ka Abidar umdur tingali ku anjeun Abidar fa innaka laisa bi khairi min ahmar sanyana anjeun teh laisa bi khairi bihi min ahmar sanyana anjeun teh teu kasup sae sebab rupa anjeun beureum wala aswada jeung teu alus disebut goreng sekalipun rupa anjeun hideung ila angtapadallahu bitaqwa jadi nu ditempo ku Allah mah lain rupana ditempo ku Allah mah lain turunanana jeung jabatanana sekalipun hideung rupana getol ibadah mah bari getol takwa ta eta nu sae di pandangan Allah daripada rupana kasep rupana geulis tara ibadah mah anggar di hadapan Allah mah naon-naon eta dina ayat Al-Qur'an menyatakan Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sana Allah Subhanahu wa taala he manusia inna sana kami agung khalaqnakum menciptakan kami agung karanjeun kabeh teh ayeuna min dzakari wa unsa diciptakeun aya istri aya pamagat aya si wa ja'alnakum syu'uban ngajadikeun kaula karanjeun kabeh teh syu'uban bercabang istilahna berayana beda tempatna beda bahasana wa qabaila beda qabilahna beda nagarana beda kampungna Pak beda negara geus beda bahasa Pak beda kampung geus beda bahasa istilahna bedana bahasa urang Bakantara geus Malpati Sarua jeung bahasa urang Murijaya beda urang ieu beda sekalipun urang Sunda kene bari ayeuna rame kitu nya urang Sunda cenah diledek kitu sababna heuh teu melulun pada itu bahasa Sunda meureun lamun melulun namanya batak sok emot nuju sakola urang mah bisa lancar disebut batok kohok wadah ubud tau batur mah mal bisaeun paling ge batok kohok wadah ubud mal bisaeun batur mah urang Sunda pinter orang Sunda jadi waqabaila urang teh suba waqabaila keun bae da Allah mah tingali bahasana mau ditingali turunanana mati nagaran ditingali mah takwana ku Allah sanajan urang Sunda medok eta takwa mah anggar diadab ku Allah nya lekoh urang Sundana DP nu Sundana rengkuh Sundana ngeun ibadah tara salat tara ngaji tara anggar di hadapan Allah mah mali tingali rengkuhna dari tingali mah takwana eta urang pangintenan ulah ayeuna istilahna hirup di alam dunia ieu ulah mentak ngajadikeun sababia jabatan urang, rupa urang, turunan urang, kaayaan urang teu takwa ka Gusti Allah lantaran Allah ningali takwana. Jadi ku Allah dijadikeun cabangna, dicingalikeun rupana beda. Ti mah rupana kampung ieu mah bedanya. Saebut urang, ge saebut abdi. Setiap istri di Cilangari masuk cantik ting aya naon baheulana teh nya? Beda. Sok rada ah ieu pasti urang Cilangari cenah. Da geulis meh katempona. Geus balas beda-beda tempatna, beda tempat, beda kali, beda bahasana. Anu tujuan Allah teh litarofu, kudu saling mengenal, saling menghargai, jeung saling memuliakan gitu. Saling memuliakeun. Ulah mentak urang anu bodas ngaledekan hideung.
ulah mentang anu hideung teresep anu bodas hideung dek bodas nu penting inna akramakum indallahi atqakum mulyana aranjeun kabeh di pandangan Allah lain rupana lain jabatan tapi takwana ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas mulyana urang jaga di alam akhirat mah ku ayana takwa ka Gusti Allah. Teu takwa mah anger we, teu ibadah mah anger we. Malah dina ayat dina hadis anu sanes mah ti Abi Hurairah innallaha la yamaduru ila suwarikum wala a'malikum walaki yangdur ila qulubikum wa amalikum wa atqakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala maningali ila suwarikum karupa ajeun. Ada yang makasep mal dikanarakakeun, aya magelis mal dikanarakakeun. Anger Allah mal ningali rupana. Walakin yang wa amalikum mal tingali aman walakin yang dur tapi Allah bakal ningali ila qulubikum kana hate aranjeun kabeh. Wa taqwaina wa atqakum jeung takwa aranjeun kabeh. Jadi nu ditempo ku Allah nu dipilari ku Allah hate urang jeung takwana ka Allah Subhanahu wa taala. Masalah rupa mah teu we di nomor 345 genepkeun mah. Lantaran Allah teu ningali rupana, ditingali ku Allah ibadahna, dikira Allah ku Allah takwana. Tah jelas ka urang sadayana lamun urang hoyong meraih kebahagiaan bahasana sodi dia mah pala nataqwa umuri dunia moal kuat ayeuna perkara dunia wala taslu jeung mal maslahat perkara dunia ila bi amwalin angin kalawan harta. Jadi hirup di alam dunia ieu moal kuat urang cicing di dunia. Istilahna urang moal bisa gagah hirup di alam dunia lamun urang teu boga harta. Maslahatna dunia mah loba harta we. Kuat panana oge loba duit mah nya aya naon oge. Pasok aya bahasa jelema mah sabaraha hargana dibeli ku aing kita jelema. Pan kitu kalau dunia mah. Dina suatu saat kalau dieuweuhkeun ditanya mah ngabugeung ngahuleng geus eueuh. Mari Allah mah kawasa ngayakeun komo ngeuweuhkeun nya. Babari ngayakeun ningalkeun babari. Loba hartana pasihan ku Allah panyakit pan digerahampan tuang oge nya. Padahal teh loba, duitna loba, mobilna lega. Tapi itu Tuhan mungkin digerak, ya kawasa Allah dek ngeuweuhkeun gitu, dek ngeuweuhkeun iman teh aja, atau nabi kamanaran harta naloba, duit naloba, budak narada bangor, mobil weteu ger dipake tabrakan hari takene buakna, budak maut mobil naruksak, eueuh pan hari takene dunia, sekedet netra dunia eueuh na ge, teu kudu istilahna panginten bulan jeung tahunan, Allah keur urang lega sawahna, diurungkeun ku Allah kabeh seep hari takene, metak yakin. Jadi hirup di alam dunia ieu teu aya jaminan urang ilati takwa ka Allah. Teu jaminan keur ngagulkeun urang sadaya. Sok aya bahasa pan ulah aya ni ulah asa uyah kidul jeung ya. Padahal uyah mah kaler kidul ge akhir we pangsetnya. Sugan aya ngadenge uyah kaler mah amis eueuh sarua oge. Jadi dina harti meureun urang teu perlu ngabeda-bedakeun masalah ayeuna bae dieuna jalmi, bae dieuna ilati takwa ka Gusti, ngan mulyana dunia mah saruman anger. Dan teboga duit teboga dunia mal mulia di dunia. Istilahna tersisih begitulah. Duniaan mah tersisih. Ngeloba jalmi anu dunia ka mana kang teu ngaji, era dek ngaji teh nu boga harungkul ngajina ta eta nu salah mah nya. Keur mah teu gablek ngaji tara dia teh anu riweuh namanya. Keur mah hese dunia teh ngaji tara ka masjid teu. Anu saterasna wala taqwa umuril akhirah moal kuat gitu perkara akhirat wala tasriw jeung moal maslahat perkara akhirat ila bi a'malis sholihah iwati kalawan amal saleh kuatna maslahatna urang jaga di alam akhirat ku ayana amal urang anu saleh amal urang anu sae hamba Allah anu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala keur waktu jumeneng di alam dunia na ayeuna termasuk urang calik di pangaosan iji hamaliyah amal anu saleh amal anu yakin aya dina ridho Allah demi kakuatan urang kamaslahatan urang jaga di alam akhirat lain dina harta dunia metak jadi madarat nu jadi harti madarat mah lamun urang harta dunia loba teu dipake ibadah ari kieu mah dunia na loba ibadahna getol eta lebih bagus leuwih sae kacabat disebut fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dunia na sae hartana loba ibadahna getol dermawan ibadahna getol akhiratna maslahat urang istilahna panganten dunia na loba ibadahna loba ulah segeri riwayat pada zaman Kangjeng Nabi sering diuningakeun aya sahabat Kangjeng Nabi anu keur sawakti dina salat teh sok buru-buru berjamaahna teh nya ditaros ku Kangjeng Nabi teh mani mah sarusuh nimang beda jeung batur maning wiridan heula ya berjamaah heula salat sunat heula mani mah likum-likum leos aku naon ieu teh wang Rasul jawabanna teh kata jeung manawi ya Rasul
abdi buru-buru uih teh diantosan ku bojo abdi. Jadi anu diangge ku abdi teh sinyang teh diantosan bage diangge netepan ku bojo abdi gitu. Jangan jeung Rasul. Ai urang bisi rusuh ayeuna urang teu salat sunat teu wiridan balik bisi urang teu boga baju beureun paling pamajikanna di imah sigana ya. Namun orang ayeuna salat likum-likum leos aman akang rusuh ieu baju yang dipake ku pamajikan nu salat teu bisa urang mah loba bajuna mah tong rusuh urang mah da bajuna loba samping loba sorban aya sejadah aya teu tong rusuh biasa we wiridan heula salat sunat heula neme ui bisi kitu bisi kategori disomat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu buru-buru balik teh batur mah teu wiridan teh deui baju keur pamajikan edek salat di isya beres dirinya duakeun ku Kangjeng Nabi hingga sacarita diduakeun. Dina hiji riwayat mani pasihan doma sajodo cek hiji riwayat. Jadi nuakeun beunghar caritana mah. Niti mah aya salat teh aya, kadua kali aya. Unggal waktu aya. Ngeun beuki ditu beuki telat. Aya keneh salat banget telat wae. Biasana memeh adan geus cirekem di masjid, memeh boga mah teh. Ari geus boga niti pas adan karek datang. Nu kadua kalina karek 2 rakaat karek jo. Katilu kalina mah geus beres salat karek datang nu terakhirna geus beres salat teu mohol wae eta jalma teh ka mana datangani ku Kanjeng Rasul ka mana ari maneh pan biasana mah tanginas memeh adan geus cicing di masjid biasa berjamaah ayeuna wae ya Rasul abi teh panama sibuk ngurus doma cenanya pas adan teh abi teh masih kana nyangcang doma pas adan teh abi teh dina teh karek ngaluarkeun doma ngarit kero pas abi beres ayeuna salira salat ya Rasul abi mah can balik ngarit cenah di sawah keneh saenggakeun abi teu kabur salat ta ieu dunia anu madarat dunia akhiratna memang ukuran urang mah mulia hartana loba sagala aya tapi teu ibadah mah jadi madarat di hadapan Gusti Allah jaga dina poe kiamat matak maslahatkeun harta pada dunia supaya jadi penunjang urang bahagia jaga di alam akhirat. Jadikan dunia orang amal soleh, harta orang jadi amal soleh, jabatan orang jadi amal soleh, kayaan orang jadi amal soleh, supaya kuat orang jaga dina poe kiamat, aya dina ridho rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mari jelas sering muniakeun dina sapalina katerangan anu ngadugikeun bahwa disebut dunia, bedana ayeuna ngadugikeun ayat Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at bahasana pa'amaman togo wa asara hayata dunia fa innal jahima hiyal ma'wa wa amaman khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa ya ukuran dunia memang ukuran cek tadi mulia dunia mah ku harta ngeun kamuliaan dunia ya teh kudu jadi mulia jaga di akhirat surga Allah fa amaman anapan ari jalma togo anu lanjut jalma hirup di alam dunia awasara jeung milih jalma al hayata dunia kana kahirupan dunia anu hejo teh tadi anu manis teh fa innal zahima hiyal ma'wa mangka neraka jahanam pangbalikan keur eta jalma anu milih dunia cul ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sibuk ngurus dunia cul ibadah sibuk ngurus harta dunia tara daek ibadah mangka pangbalikan eta jalma teh neraka jahanam. Teras nadi pa amaman hopa sajalmi anu sieun jalmi teh maqama rabbih sieun ku azab Allah sieun diazab ku Allah duniana terutama jaga di alam akhiratna wa naha nafsa anil hawa teras nahan dirina tina hawa nafsu ditahan dirina pan urang teh dek mingguanan teh nafsu teh mungeun lalawara teh ka pangajian teh komo di barengan jeung Persib mah mungeun ka masjid teh lalawara teh nya mun kabeneran di malam hari mah da kamari malam rokok nya pas bagian di abdi di ditu malam rokok muatan kabeneran da jeung teu karekna teh kamari mah memeh magrib di magrib teh teh Persib teh nya padahal mah biasakeun we jam 8 nya supaya mudawamah ka urang nonton teh jadi mudawamah teh ngaji heula urang ari kamari mah teu cireuna teh memeh adan geus der atuh da nya culang cileung ari kuring teh ka masjid da mah nya jangan ge heueuh maksakeun we kuring di masjid teh tika isya ya nafsu teh mungeun urang calik ayeuna teh mungeun nafsu urang teh mung dibawa ngaji nafsu urang teh mung dibawa berjamaah nafsu urang teh mung dibawa akur jeung dulur nafsu urang teh mung urang dijeun hade malah nafsu urang teh nafsu mah mungeun urang dermawan teh mungeun nafsu montong cek nafsu teh ditahan ku urang dilawan ku urang bedana urang ngalawan nafsu sieun ku azab Allah dunia sareng akhiratna
fa innal jannata hiyal ma'wa mangka keur eta jalmi anu kitu kalakuanana nahan nafsuna ngelehkeun nafsuna ibadah ka Allah sekalipun hartana loba jabatana luhur loba sagala rupina tapi bisa nahan dirina nahan nafsuna fa innal jannata hiyal ma'wa mangka surga pangbalikan keur eta jalmi. Jadi jelas urang sadaya hirup di alam dunia ieu ulah ngajadikeun sababiah harta ngahalangan kana ibadah dina dudikeun ti paiduniakeun jadi nikmatu dunia nikmatu dari dunia nikmatna dunia teh perkara anu tiasa jadi sarana urang igetol ibadah ka Allah tapi gorengna nikmat dunia teh di mana nikmat dunia ngahalangan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasimpulanana para jamaah sadaya dina maqalah anu nomor 4 Sur Umar bin Khattab radhiyallahu an mulia dunia ku harta mulia akhirat ku amal soleh jadikeun harta urang ayeuna sarana jadi amal soleh tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang kalabat kana golongan jalmi anu bisa nahan dirina nahan nafsuna nahan hawa nafsuna kana ngalanggar aturan Allah lantaran ku bisa nahan nafsu bisa ngagunakeun harta dunia yang pakai ibadah maka bakal ngajadikeun urang sadaya dugi kana surga Allah Subhanahu wa taala sarta mudah-mudahan salami ayeuna urang sadaya hadirna ka pangaosan hadirna berzamaan pengorbanan urang ibadah ka Allah ieu bukti nyata urang teh ngadikeun bisa ngelehkeun nafsu urang bisa ngelehkeun hawa nafsu urang sekaligus mudah-mudahan ieu perjuangan urang ari jelas tur Kangjeng Rasul ge jadi pangsana jadi pangsaabotna jihad teh abdul jihad antujahadaka nafsaka wa hawaka pangutami jihad mah lain istilahna ngerehkeun kafir lain menang dina paperangan anu panggagahna di antara jihad mah antujahadaka nafsaka wa hawaka urang bisa ngelehkeun bisa merangan diri urang jeung nafsu urang ini teh pan ngadak-ngadak ngarampeol pane ka masjid mah awak teh eta diri urang teh ngadak-ngadak teu kuat teu nek ibadah mah jadi ditahan ku urang maknya maneh teh ari init kasawah mah kadang-kadang rebut keneh geus ngorepak pas urang geus init kapaina kapagawean kadang hujan saeutik oge geus init ka pangajian hujan gede ge kajen di jas hujan di dunia mah tapi init ka pangajian hujan miripis geus teu kuateun pan bari payung aya eta yakin ieu mah tak merangan diri urang perangan surga Rasul diri maneh wa nafsaka wa hawaka jeung nafsu anjeun perangan eta jihad anu sesungguhna urang bisa merangan jadi ulah ngadaguan kuring mah dek perang ayeuna mah dek perang naon ieu mah dek kalawan orang kafir teu kudu ngadaguan kafir lawan nafsu urang nawan diri urang supaya daek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang teh can tangtu meunang perang mah can boga senjatana ieu teh senjata urang meureun merangan diri urang merangan nafsu urang supaya urang kalabat kana golongan jalmi anu bahagia dunia bahagia akhirat mulia dunia ku harta mudah-mudahan tiasa kapimiliki ku urang sadayana mulia akhirat ku amal soleh mudah-mudahan tiasa ngahadirkeun kana ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal alamin pina sikana jam 8 apunten sageuna pamudah-mudahan pasibukikeun jadi sababiah amaliyah bedina tambah ilmu tambah amal khusus ka abdi nu nyariosna umpana jangan kupingkeunana amin ya Allah rabbal alamin apunten pamili cariosan petak terus ka kupingna bedina petak sapagoda sareng para amanah jamaah sadayana abdi nyuwun dihapunten kumaha kinten-kinten hapunten dan alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hapunten ti sadayana jadi doa terutama pangarsa kasempuhan guru pribadi doakeun abdi para jamaah sadayana kana ilmu sakedik cing manfaat maslahat dunia akhirat abdi tiasa nyana keluarga bojong utawi kana jalan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala sarta abdi tiasa ngajadikeun amal saleh abdi tiasa ngajulikeun kana ridho rahmat Allah sarta kalbat jami'an amal fa'il amin ya Allah rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi taala